Kela. Naon sih nyok lebut dengan wae. Aduh, puris tuh mal. Ngomong-ngomong, orang reka mana? Nyaho, tuh kan sama kebiasaan. Kebiasaan naon sih mal? Topi, balikin coy. Nah, parah banget mal, jadi berat kat tukang. Sama tuman tuh dah, make topi karepkeun wae. Urang nyampelai pul yuk. Ek naon nyamperai pul? Diajakan ngodang sahur. Cara nyamperna kumaha? Kan bolot. Yang penting usaha weh. Hayu. Mal, cari ke mana? Cenah ka Ipul. Kan ieu mah. Nah. Yang geus aing mundur deui. Kuning juga PBB sih mah. PBB sih naon? Pitak bekas bisul. Ya hayu urang urang itu ayo. Aipul. Saha diganggu wae. Ayo non. Ganggu wae betul tiktokan teh. Pak RT. Aipul aya boh. Teuing teh nyaho ka mana beurina ge lah. Dih, galak pisan. Aipul aya boh Pak RT. Geus nanya di wae ta budak cek aing ge eueuh. Al perasaan aing teu ngeunaheun kabur yuk. Ayo. Dasar RT blakok. Dasar budak koplok aing ke main tiktokan teh ganggu wae. Terus di mana sih lo lompatan? Mesti udah RT blakok. Mana sih al gara-gara na. Terus marane rek naraon ka dia. Kurang ngaudakeun sahur yuk. Pas parwasa wae ngaudakeun sahur teh. Ya pasti atuh pan. Puasa gitu al. Ayo. Sedapnya pol, aduh nikmat pisannya mah. Kumaha pol, PSBB teh. Teuing lah, mah naon ieu, nu gelo mah moal beunang lockdown ieu. Oh, aing paragel banget nih. Aduh, diurut juga nangana ya. Kayak aing mana sih? Oh iya, kenapa lo edol dia nangana ya diurut ya? Pon. Ada. Naon sih? Sanun gaya di dia sih. Aduh, karena aing nambah kejut wae mah. Tuh. Sanun nelpon deh ya. Kumaha yang angkatna? Duh, aing kumaha angkatna ya euy. Eta aing di dia wae. Lagi utang lah. Belum mau siapa? Kemana pak? Lagi hutang, asa mangkasmud. Ayo. Naon, Pak? Iya, ayo nelpon tapi aing teu bisa ngangkat na. Tadi gimana? Nah, ieu teh pangangkatkeun. Oh, blagu tuh da. Yakin deh, pen Android. Ya.
Halo. Iya ker di jalan. Nyangges ya tungguan di imah ya. Ayo. Ngomong-ngomong tadi imah sahanya. Bodoh teuing ah. Bodoh banget awak aing euy. Bae anu mun urut di dia. Aduh. Tapi kela nyawan imah aing henteu nya. Bodo amat lah kayak ngaliwat meureun. Aing kayak udah kali nurut teu bere alamatna. Bodoh teuing ah. Urut. Dah suarana. Wah, adio. Duh, asa aya suara manuk. Jelema teh masih sini dinya. Heupo, jelema teh butanya. Tinya. Enggak lain. Tadi ngaguran orang mana sih? Wah, ieu uing. Naon Jang? Wah, ieu urang itu kangen. Misalnya kayaknya wae. Ayo ngilu. Ini makin berat. Ayo ge, Wak. Ayo aing nyelap goblok ya. Wak, ampun dah, Wak. Aduh. Terang, Wak. Itulah. Iya budak kemana sih? Nitah ngurut tapi ngalengit. Pokok. Wah, iya orang dihandap. Ngomong atuh di tadi. Wah, salah ya di dia. Mana? Oh iya ngomong atuh Jang di tadi. Wah, aslinya. Aduh, wah, itu tangan tapi Wak. Aduh. Tenang Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bir siang ngena pisan dipencetan. Oh, aing paregel. Saya di mana sih? Ya aing tos nganjeng atuh mir kana ngunting. Saya nu nganjang aing nu pegel lagi ning ir. Pak, pasti Amir gantian ya, Pak. Aing ge pareugel sarua. Siap. Stop. Nahan sial. Kapol. Oh, gini. Orang kerjaan yuk. Kerjainnya makin naon? Iya. Di bagus, Pak. Ayo. Woi, anjing, gak dia sih, goblok. Mir, tuh budak kunaon sih geus penting lompatan wae. Kumaha Jang? Mana henteu urutan uasia. Dih, malah molor budak teh. Jang. Udah, gua pegel. Satua. Ya duitna.
Wak. Nuhun Jang. Wah, gantian atuh, ayeuna urang. Kang, sulah Jang. Gua capek. Tongkat aing ke mana? Bodoh amat ah. Ini mah jahil. Tadi Wak kurang tuntun. Nuhun ya Wak. Iya, Jang.